Pak RW, itu ajengan kelucing Mang Dudung. Mang Ende hari wus-wus ngebejaan. Kebek. Kakarage jol ti sakola, geus aya beja pikari waseun. Sing balik, Mang. Ih, leres, engal. Di antos ayeuna nuju ngarariung di bumi ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carita pondok basa Sunda kalayan judul Raja Wisuna. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Sakanyaho kuring ajengan ilhamah tara loba ngomong mun lain omongkeunana. Estu carang takol teh lain cek babasaan wungkul. Bubuhan anjeunna teh putra mama babakan nu tos kawentar ahli alat jeung elmu palak. Diwuwuh wadalan ti pasantren kasohor. Karek sabulan jadi RW geus disangharepkeun kana masalah siga kieu. Tetalangke gora giru kuring nuturkeun nu nyusulan. Di payunan bumi ajengan warga geus ngagembung kalawan rupa-rupa pamolah narembongkeun pamadeganana sewang-sewangan. Ngan aya nu mata kareneg teh kapireng najan teu atra sora saha. Usir we ajengan nu kumawani ka urang dieu mah. Cenah. Damun mah teu kerusuhan tinang tu bakal dicarekan heula jalmana. Di tepasna sababaraha urang kokolot lembur geus ngariung ngan Mang Dudung nu katempo teh. Kamana Mang Dudung nawa? Tanya kuring ka wade nu diuk gigireun. Keur disusulan heula cenah majang. Tapi can embol wae ieu teh. Teuing ka mana heula. Tembalna pasemona katara kurang berag bangun nu ngemu ka keheul. Kumaha ieu ngawitanana Ceng? Tale kuring ngabasakeun Aceng ka ajengan ilham nu nuju ngusapan damisna tilas kagampleng. Paromana ka tembong alum. Derak-dak anjeunna medar kajadian ti mimiti Mang Dudung mindeng ngaruksak paralon kobong tepi kasok sindir sampir wae pedah teu kaajakan ngawangun madrasah nu meunang bantuan ti pamarentah. Kangaranan jelema anjeunna kalepasan nyabok basa tutas berjamaah. Atuh di masjid kajantenana teh Ceng. Kuring beuki penasaran. Nuhun Kang RW, rumaos. Cenah bari tungkul. Eta tos sabaraha kali ngarusak paralon Ceng?
Sahur barudak santri mah aya kana 5 kali na tos taak ngaloreskeun sareng ngagontos nage. Nah atuh teh aya nu laporan ka kuring. Kuring rada maido. Dalamun mah lain ka ajengan tinang tu bakal diseuk-seukan. Alatan ngarasa disapirakeun. Satadina mah bilih janten masal ageng we. Cenahna deui. Abong ajengan embung ngagugulukeun kagorengan tur teu kalalanjoan ngumbar amarahna. Atra tina pasemona ayeuna mah alum ngemu rasa kaduhung. Tapi da dimaklum ku kuring ge saha jelemana nu bisa dioconan bari kaleuwih samodal kitu. Ngan orok kaya kulawargana mah ting careleungkeung teu tarima. Hayang nu nyieun pucuk ti girangna dijagrakeun sangkan teu aya nunurutan. Kumawani ka kulawarga mama. Komo Kang Usman mah lanceuk beuteung Kang Ilham. Katempo neuk treg wae bubuhan manehna mah boga kalungguhan di kacamatan. Ngarasa boga angkeuhan deukeut jeung Anggahuta Polsek. Kudu lantip ieu mah nguruskeunana ge. Teu ku hanteu di luar aya sababaraha sora nu gogorowokan. Usir, usir, usir. Ajengan culagung ka urang dieu mah sina balik ka lemburna. Cenah, reang. Samala atra sora nu nyundutan sangka nu liana milu gogorowokan. Pudig-dig. Korejat. Gura-giru kuring mulu lawang laju ngagantawang. Saha bieu nu gogorowokan? Pan keur diuruskeun teh. Cep. Lirga angkat tincak. Teu aya nu komawani nyawara deui. Ngan aya nu dicuriga teh kaleret tina rindatna. Moal boa ieu nu geus napakeun tales ateulna. Cek keurentes ngan teu kapapanjangan. Inggis kapancing laju ngacacang murang-maring ka nu teu maes teu meuleum. Satekah pola kuring maperamarah sangkan teu kalapasan omong ka warga sorangan. Da tinang tu aya raja wisunana ieu mah. RW teu aya Mang Dudung teh. Dipilari ka bumi nage teu aya sasaha. Jang hatep ngabejaan bahasa srog bari haruha-harehoh keneh. Jadi garo-garo teu ateu. Mun kongang hayang ngubek lembur tepi ke kapanggihna. Terus nyarekan lak-lak dasar ka jalma nu geus nyieun masalah bari jeung teu daek diriungkeun. Mending baralik heula. Percayakeun we ka kuring. Katut kolot-kolot nu aya di jero. Cekeng kanu keur ngagarimbung. Cek Kang Dedi bari ngaleos ditaluturkeun ku nu liana. Kumaha tos kieu wa? Cekeng ka wade DKM masjid. Nya kumaha deui? Da eueuh nu rek diuruskeun ge. Tembalna humandeur. Pokona mah abdi hoyong saenggalna direngsekeun. Celeungkeung Neng Iyam, geureha Ceng Ilham ti lawang kamarna. Tang tos Neng, ngan kumargi Mang Dudungna teu aya. Cekeng teu dikebatkeun. Melong heula sareretan. Kumaha? Pami riungan ieu teh dilumangsungkeun deui engke bada Isya. Manawi aya ungi mah. Cekeng deui sakalian kanu keur ngariung. Ngan omat urang kedah tiasa nyegah bilih aya nu ngalakukeun tindakan nu matak nambih pajerowatna pasoalan. Nya wayahna mun si Dudung eueuh wae marek dilaporkeun ka polisi, sina dicarek sakalian. Cek Kang Usman bari nguniang muru ka dapur. Sararea nyeluyuan.
Laju pating ngaleos balik ka imahna sewang-sewangan. Tetela tepi ke tengah peuting ge Mang Dudung suwung. Di imahna ukur aya anak pamajikanana nu keur ngemu kabingung jeung kahariwang alatan can aya datang. Teuing ka mana leosna? Kuring asa teu beak pikir. Nah nya, gara-gara pangwangunan madrasah jadi aya pasoalan sama model kieu. Apanan memeh prung ge geus babadamean heula sagala rupana. Kaasup saha wae nu gawena. Saban ulah diperdi sangkan nganggeuskeun wangunan kalawan diupah ala kadarna. Eta ge pedah we aya bantuan ti pamarentah katang. Da biasa nama masyarakat tarahayang diburuhan. Ari dina urusan agama katut urusan umumah. Estu gotong royong bebarengan tara silih andalkeun. Aya kalana nitah anakna mun pareng kolot keur aya gawean di tempat nu sejen. Kitu deui dina urusan nyuguhanana. Estu pilih genti saban suhunan dina mere sangu sapurati reujeng opieunana. Bada Isa memeh mulang, kuring ngariungkeun heula barudak pamuda di masjid. Rek di papadonan sangkan iatna bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Wayahna sararea ngaronda penting aya namanya. Siap Pak RW. Siap. Sahur manuk narembongkeun tanggung jawab ka lemburna. Ngan mun aya nu jadi hireud ateul karebukan ulah ku sararea. Keun kuring nu tanggung jawab nama. Cekeng deui. Ngahaja ngomong kitu teh sangkan para pemuda daria ngarondana tur beja pa beja-beja nu antukna moal aya nu kumawani ngahihiledan atawa nyieun pucuk tigirang memeh gempungan. Liweteun jeung udud mah cokot we di imah. Bener we, penting harita mah aman. Taya beja pi kahariwangeun nu tepi kana ceuli. Ngan orokaya Mang Dudung can aya bejana. Aya nu nangeunan teh cenah meuting di imah Kang Dedi. Basa balik di sekolah, kira-kira wanci kalantaran setangtung. Kuring ngutus Jang Amat, sangkan ngangkir Mang Dudung sina datang di nariungan bada asar. Hayang geura rengse, jangar. Ngan edas. Jang Amat kalah mau beja. Cek Mang Dudung. Daek diriungkeuna engke bada Isa. Eta ge embungeun di imah ajengan. Kahayangna teh di imah kuring. Pas sore hawa lembur karasa nyongkab. Lain hawa lembur meureun, ieu mah hawa kaayaan we
nu keur hareng-heng balukar aya pacogregan. Sigana moal bisa ganah sare mun pasoalan tacan rengse. Saban mangsa, saban bang barung nu diobrolkeun teh tara mengpar ti carita Mang Dudung jeung ajengan. Aya kata giwur yang harapan penting ieu mah. Moal lila deui bakal adu regeng madungdengkeun pasoalan. Ku kituna rengse berjamaah maghrib katut wiridanana taya nu waka langsung mulang. Ukur Kang Usman nu turun ti masjid lantaran boga hanca ngawurukan barudak leutik. Maksud mah rek babade amean heula memeh pro ngariungkeun Mang Dudung. Ngan oroka aya ujug-ujug kadenge aya nu awong-awongan ti pipir madrasah siga nu keur parasea. Atuh burusut nu aya mah guru-guru mur sumber sora. Barang srog kasaksian ku sararea Kang Usman jeung Mang Dudung keur dirarejengan ku barudak pamuda nu sok milu ngaji di madrasah. Nyong amarah teu kawadahan, getih karasanya akan ambun-ambunan. Untungna kaburu istighbar bari nu sapeungeut. Lamun mah teu inget di katemah wadi, geus diluluh duana ge. Tong disebut murid Kang Dasep, kudu eleh jajaten kudu duaan. Bawa duanana ka masjid. Hao kuring kanu araya. Cek aing tong nyieun tindakan. Kuring mencong seukeut kanu duaan. Di jero masjid teu aya nu kumawani miheulaan nyora. Mang Dudung diuk deukeut paimbaran digendeng ku Ade jeung Kang Komar. Sedengkeun Kang Usman deukeuteun lawang digandeng ku Kang Maman lanceukna. Kuring mah ngahaja teu deukeut rejeung duang-duaan, inggis kalepasan. Naon? Teu salah dedengean ieu teh. Kuring ngagebeg lain di kieuna. Asa di bentar gelap tengah pereng-erengan. Ambek nyedek tanaga midek. Awak ngadeg-deg alatan nahan amarah nu meh teu kawadahan basa ngadenge carita Kang Usman. Cenah pare-are omongna teh alatan nempo Mang Dudung nyalegreng mau bedog. Bari sakedeung deui ge rek diriungkeun. Nya kitu sia teh Sabdung. Hau kuring bari meh-mehan ngajurung kunung rek nalapung. Mang Dudung tengah jawab ku rumasa. Manehna teu lemek teu nyarek, najan pasemona mah teu nembongkeun ka sieun. Samalah beungeutna geuneuk nemu keneh kaambek ka Kang Usman pedah kapiheulaan babar. Jawab Sabdung. Kuring beuki hese meper hate nempok kitu patana teh. Kuring moal nyarita samemeh Kang Dedi jeung Cep Bambang aya. Cenah tatag. Nu araya kabeh ngajarenghok di barung mata simeuteun barang ngadenge jawaban Mang Dudung siga kitu. Samalah antuk nama masjid jadi saheng. Alatan nu araya pating gereneng ngobrol pada baturna sewang-sewangan. Nah, janten kieu kaayahanana wa. Kuring ngaharewas ka Ade nu diuk disagigireun. Alus nama calukan heula duanana. Tembal Ade bari ngareret. Nyajang malengse mun nu jadi hileudna teu dijagrakeun ayeuna. Wah eman milu mairan. Teras perkawis berjamaah Isya kumaha ieu teh? Cekeng bari ngareret ku juru panon kanulian.
salat heula we ngan wayahna ulah aya nu ingkah titah Jang Ahmad jeung Jang Roni sida nyusulan nu duaan bejaan nu araya sangkan ngajagaan Jang Usman jeung Jang Dudung bisi gerlut deui wae mah nyaritana teh ditarikeun ngarah kadenge kunulian. Sakumaha caritaan wae man kabeh ngalaksanakeun heula berjamaah Isya. Sedengkeun nu kapapancenan nyusulan teu talangke. Riungan nu asalna rek dilaksanakeun di imah kuring jadi namah di masjid. Mumpung karumpul nu boga pasualanana. Da ari Ceng Ilham mah moal hese di angkirna. Rengse berjamaah Isya, masjid pepek ku jalma nu harayang milu nyaksian. Tutas ngaregot caidunga tiwa ade, kuring ngamimitian muka padung dengan. Demi ngarengsekeun nuker pacokrekan. Kalawan sararea di papadonan, sangkan tumut kana aturan nu ditataan memeh prung. Ceng Ilham diuk digedeng ku kulawargana ka asup Kang Usman. Sedeng Mang Dudung diuk nate di tengaheun Kang Dedi katut Cek Bambang. Peuntaseun kulawarga ajengan. Tutas bubuka ku macakeun basmalah. Kasempetan cacarita dipasrakeun ka Ceng Ilham. Pikeun ngajentrekeun asal muasalna kajadian. Nya ku anjeunna ditek-tek marga lantaran papasean ti mimiti tug ka kiwari. Samalah dina pamungkasna nyebutkeun yen lamun mah teu kapake deui mah seja mulang kalembur kolotna dibabakan. Sajeroning kitu teh Mang Dudung mah kareret keur pada ngaharewosan ku nu duaan. Pon kitu deui nu bilu ka manehna teu eureun ting kecewis pada baturna. Kapaksa digebes sangkan cerempe. Bagian Mang Dudung nu cacarita nu araya mah taya nu nyuara awahing hayang eces kumaha pasoalan nu saestuna. Kalawan tatag manehna nyarita cenah kitu petana teh alatan ngarasa tugeunna teu diajakan jadi panitia pangwangunan madrasah dikawasa pisan ku kulawarga ajengan. Sedengkeun kahayangna atuh teu jadi panitia ge gawe-gawe ulah disilih ku nulian da dulah pangkahotna manehna teh. Geus rengse cacaritana. Tare kuring basa mireungeuh Mang Dudung jempe nu laju nembal ku unggeuk. Nempok itu nu ngariung kapireng deui ting kecewis nepikeun kamandang pada baturna. Geuwat dihuitan sangkan teu dianggap ngaberibinan. Tutas jarempe mah kuring nuliikeun deui nyarita. Eta dumasarkeun naon emang bet ngarasa payus jadi panitia. Apalagi kuring ke RW teu miluan. Lamun alatan ngarasa geus kolot pan wae man wa ade nu pangkolotan di lembur ge teu gugat. Antare kuring nepikeun patalekan kalawan dinyakeun ku ade pisan. Ya Udin nyage didinya guru apan kakara deui nganjak di dieu ulah sok asa aing hirup teh. Celengkeun Kang Dedi bari nyameuhkeun bahamna moyok bangun hayang mapanas ka kuring. Ih saha nu asa aing da kuring mah bohongan diparilih jadi RW daek ngaluluguan reungan teh cekeng rada kasigeung teu puguh-puguh Kang Dedi bet mamawa kana jabatan. Alah ngomong we
hayang dianggap pangkawasana gitu. Senahna deui bari ngalagedai di barung ku biwir juba jebi reujeng paneuteub nu sinis. Moal beres-beres masalah teh euy. Ari guluyur catur meng partina pasolan pokok mah. Ceuk nu teu kanyahoan datang, ujug-ujug geus ngabedega na lawang masigit. Nebarkeun paneuteub ka sakur nu aya. Assalamualaikum. Cenah, api-api poho. Manehna uluk salam bari unggeuh ka kuring. Reujeng ka kulawarga ajengan. Rupa-rupa paningkah nu hadir bahasa Kang Dayat datang teh. Lolobana mah teu aya nu wani melong. Lantaran geus pada apal saha manehna. Murid kahiji Kang Dasep nu ayeuna sok nyaba ka kota demi neangan pamukupa jiwa pikeun kulawargana. Samalah Kang Dedi jeung Cep Bangbang mah katempo pisan kekelemesanana. Mangga teraskeun Yi. Cenah bari ngarewet ka kuring. Kalawan dipapag ku imut nepikeun karegreg ku sadatangna manehna. Tutas narik napas jero, kuring cacarita deui. Lamun nu tadi alesanana teu bisa dibenarkeun petamang nudung siga kitu, bisa dijeut ku pasal eta mah. Ulah mentang-mentang jadi guru ngomong-ngomong pasal sagala, abong kajal maletik. Tembal Mang Dudung nyangangang di barung ku panon nu mencereng. Urusan jeung gawe kuring ngeunaan pasal mah Mang. Ngan lamun Mang Dudung keukeuh teu tari masalah jeung mung didameikeun eueuh di jalan. Wayahna rek dikapulisikeun. Angkat tangan kuring mah. Cekeng jeung sieunan. Keke ari urusan jeung polisi mah Kang Dedi jeung Cep Bangbang ge kudu kabaud atuh. Pokna reuaseun. Nah bet ngabar herang. Cekeng bari nyenghel. Geus kajudi ti anggalna. Yen peta Mang Dudung teh marahna pisan nu jadi hileud ateuna. Cik punten pangjengtrekeun Cep Bangbang tanapi Kang Dedi. Duanana tumungkul teu lemek teu nyarek. Estu teu wani nanggahkeun beungeut-beungeut teh acan. Nunyurakan reang. Samalah nu samemehna biluk ge ayeuna mah milu nyurakan. Keun teu kudu dipaksa sina cacarita, Yi. Duanana ge gungsi muntangan ka kuring. Ceuk Kang Dayat bari laju nyenget rokok diseusup jero pisan. Kang Dedi hayang jadi RW, sedang Cep Bangbang hayang jadi ketua panitia. Ari Mang Dudung dijieun eupana. Bener kitu euy. Pokna bari mencerong kanu ti luar. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios pondok Raja Wisuna. Kabandungan kurang sadayana dina carios pondok nembe. Nyarioskeun kaayaan di hiji lembur. Pacogregan antawis Mang Dudung sareng Cep Ilham, mantu mama sepuh nu ayeuna ngaluluguan pasantren di eta lembur.
Dina carios ieu si tokoh kuring anu kapeto janten RW ngaraos gaduh tanggal waler kangge ngarengsekeun ieu pasualan nya anjeunna aya maksad madungdengkeun supados ieu pasualan tiasa rengsek kalayan teu ngabuntut bangkong. Namun geuningan pasualanna henteu sagampang kitu. Aya Raja Wisuna anu salasna mah Mang Dudung mah mung saukur eupan. Da anu ngadamel pucuk ti girang nama geuningan aya nyaeta Kang Dedi sareng Cep Bangbang. Ari Kang Dedi hoyong janten ketua RW anu ayeuna dilungguhan ku si tokoh. Sedang Cep Bangbang anu mangrupikeun masih anggota kulawarga mama anjeunna hoyong kapeto janten ketua panitia. Kumargi teu kapilih nya ngahihiludan. Ieu carios ka pedar atanapi ka ungkab ku ayana tokoh katilu anu sumpingna dina akhir carios nyaeta Kang Dayat teh. Kang Dedi sang Cep Bambang selas nama kantos muntang saraya ka Kang Dayat supados tiasa jeneng. Namun tangtosna dina masalah ieu mah anu nangtukeun RW nya masyarakat, anu nangtoskeun panitia ya kokolot lembur. Teu tiasa kitu wae sanajan muntang ka Kang Dayat. Nya ku ayana Kang Dayat ieu pasualan tiasa direngsekeun kumargi inti masalahna kabuka. Sakitu anu kapihatur hapunten kana kakiranganana. Oge hatur nuhun kana sanes kanten perhatosanana kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.